Naon atuh la ilaha illallah teh? La ilaha illallah teu aya nu nakdirkeun angin Allah, teu aya pangeran angin Allah, teu aya nu ngawujudkeun angin Allah, teu aya nu nyiptakeun angin Allah, teu aya nu ngarizkian angin Allah, teu aya nu ngamampuhkeun angin Allah, teu aya nu ngabisakeun angin Allah, teu aya nu ngadaekeun angin Allah. Jadi leungitnya urang nama daek didaekeun, bisa dibisakeun, mampu dimampuhkeun, alus dialuskeun, getol ge di heunah hari urang bet ngaku. Kela ya bisi kurang kahartos. La ilaha illallah teu aya nu ngawujudkeun angin ibu wujud ieu ti saha? Boga teu ibu. Nah habet di aku aduh geulis. Hiji tegas leungit Allah. Bapa dibeungharkeun berarti aya nu ngabeungharkeun saha? Berarti Allah nu ngabeungharkeun. Berarti gedong sigrong mobil mewah saha? Lain nu bapa leres. Nu saha atuh? Tu geuning.